lamun nyonto karena kejadian ti heula moal bisa lancar. Urang ngabantun karena contoh anu geus ti heula hirup. Mun teh mah aya di alam marcapada leureun. Nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji. Loba contoh. Contoh kejahatan, boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah teh eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema anu alanyar. Sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun. Leres. Ku jelema-jelema dicencangkeun. Leres. Malahan napi kalau banu nyemah kana kayu kana batu kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna disemah di dama-dama eta musyeurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman teu inget kana perjuangan anak Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna. Akhlak Batara Rama baheula malah ayeuna teh loba anu condong ka jelemana ka Batara Ramana teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas. Nah teu ingeteun manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh. Pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma, hartina dipercaya, dikawasakeun. Heulaanan pikeun ngatur akhlakna. Leres. Ari gaib anu disaluareun tina wujud diudag-udag disemah di dama-dama. Leres. Malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di dituna teh. Malah loba menta teh kanu pararaeh. Sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit. Ainu pararaeh dikiriman gerasa kuhakaneun. Ai fakir miskin diantep. Ta eta dimitos-mitoskeun teh. Leres. Oh leres. Sana tahlil teh pan kangge nu paeh. Heueuh tapi mikirna beda. Bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana? Paeh hatena. Di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur paeh elingan la ilaha illallah. Sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah. Da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena. Ari hate teh urang jero kubur. Tah anu kalingkung ku wangunna anu katingker ku papageran papageran teh pantulang dada. Alam kubur teh urang dalem. Ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah. Hartina teh dielingan dibejaan, sugan kadengieun, sugan sadar hatena. Apaan alam kubur teh poek.
tapi bisa alam kubur saang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we saang batinna teh da loba jelema tong boro make jeung ka uwa we ka uwa loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur pae hatena keur poekeun oh eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh sombong bedegong gede hulu nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teh eta heula bunuh ku hidup Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup kumaneh pashadu ala anfusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg tah jadi pangna ku uwa di haturanan linggih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata ku daek ngaronda sis kamling teh eta da moal musnah ai kajahatan udah geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku Anoman harenghengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab leres da dosa-dosa jelema memang dosa kena jelema tapi urang usaha leres keun
kejadian alam ngan teh aya sagedengen kejadian alam teh teh aya ulah jelema aya pagawean jelema jelema teh berpangkat jelema teh dipika segan ku sararea ya nu matak-tah bahaya eta teh kitu di mana jelema dipercaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipuyung-puyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sararea hartina babari pisan ngaliarkeun talus ateun